Tanda panjang sinengih sabda wala bakti dening asih ya ten ingas ya kang asing aja ketarangan Sinandak layang kang kere gawis pinguncap lambangan ya ingkang perlambangan walas salin kang tinutur gentra kang sinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken kawontenan padepokan Setrawinangun panita kalamayar makan klian Bambang Aji Setraningrat sasat putra muridku anjeun ieu panita pengawakan ieu panita jangkung gede simardada bewa simrustaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan di kageleger kadialas bengkah watak wantos panita suku diwawak buta diri teraking resepsi tapi sok sanajan ieu panita wujudna buta istuning parantos ngajauhkan tina rasa takabur
nyatana parantos nebihan tina rasa kadengkian kasasami parantos saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara kunira kangandika kasih anak ama Haji Setra Ningrat siap kadi kaharep diukna ama sangat sono nutaya papadana hidup kalanun ama Kepino dama putra Haji Setra Ningrat nampi karena pembagai selera panjenengan Kangjeng Rama. Kalayan unyuk sumanga atu ngahaturkeun semasungkem koh kunyuk panjenengan. Uluh kasih. Agnun. Sembah pangabakti hidup dak terima dening tangan loro kiwatengen simpen pulungi ate pundi hing mastaka. Kalihna tieta tinanor pika kalepatan muga agung sucukup lumur jemar kapuntena anu kateda kaulanun Kangjeng Rama. Wow. Atuh sawadinya. Kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngamalum kana kasalahan nu jadi anak. Kalayan unyuk sumanga atuh aya pikersaeun naon purwa Kangjeng Rama kersa nimalan putra kaulanun ama. Kieu sategesna pangna dicalukan ku ama kadi saperkara ama terek negrakeun rasa kasono kanu jadi anak timalan kaulanun sami bae. Kaduana tieta ama teh negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan murah jeung asih nu kagungan abdi-abdi sadaya dumasar kana hal eta manusia diwajibkeun syukuran ka Gustina timalan kaulanun ari pangna manusia kudu syukuran ka Gustina bongan manusia keneh mika butuh kana kagunganana sabab lamun diudag ku kanyataan bujeng hingga anu dipika butuh ku urang sapopoe dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan jadi saliring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kagungan Gusti ya laras kaulanun jadi yakin lamun diudag ku kanyataan gerape eta kanikmatan pangeran anu geus teu kaitung lobana ku urang bujeng hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan ti poe ka poe sanajan ti jam ka jam kanikmatan pangeran teh tetep geus teu kaitung kanyataanana eueuh kiceup nu kapikeun eueuh rengrap nu kaliwat gular-gilerna panon tanpa make oli di dieu manusia teh kari narimakeun kana nikmat kagungan Gusti anu geus asup ka baju miraga sukma ka urang leres kaulanun Kangjeng Rama lebah di tah kitu ngan kade cing inget fungsi atawa eusi tina syukuran urang kanu Maha Agung je kudu daek migawe kana naon rupaha parintahanana ngajauhan kana cegahanana laras kaulanun ama jadi ai syukuran teh kasep lain nanggap wayang lain nanggap dog-dog jeung reog lain nanggap pangaosan tak aina ngapangawasan mah eta mah tolabul ilmi
Ai syukuran teh nyaeta urang teh migawe kana parintahanana. Leres kaula nun. Contona kumaha contona ama? Urang di mana kelempang kahujanan di jalan. Leres tuluy we urang teh nyimpang ka hiji imah anu maksudna teu kurang jeung teu leuwih urang teh dek nginyeum payung. Timalan Kangjeng Rama sangeusna dibere payung eta ku nu boga imah. Terus urang teh nganuhunkeun. Sangeusna nganuhunkeun urang dirigdig init. Bari eta payung dikelek lain dibukakeun. Cenah meureun ceuk nu boga imah teh eta teh payung teh rek dipaok kitu. Ongkoh nginyeum payung meureun keur tiung supaya ulah kahujanan. Tapi naha eta payung kalah dikelek ai huhujanan terus. Jadi pasti bakal nimulkeun kacurigaan kanu eta boga payung. Oh, leres ama. Tah. Anu matak ceuk dina kateranganana kitu. Manusia. Lamun anjeun nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami, engke rejeki bakal tambah deui. Timalan kaula nun. Talebah deui dieu geraprak. Syukuran teh geura pigawe parintahanana di mana urang geus migawe. Parintahanana yakin bakal kapetik hasilna ka ala buahna di dinya. Tapi nodama kaula nun Kangjeng Rama nuhun pisan ama. Tah. Sajabana ti eta ama pangnanyalukan hidup ama teh melang. Timalan ama melangna kanu jadi anak lain anak sieun dicengeulan batur. Lain anak sieun dirogahala deungeun. Tapi melangna bapa kanu jadi anak. Sok sieun anak teh labuh ku laku, runtag ku akhlak, hirup sakama-kama, ngalajur hawa nafsuna. Bisi maneh kabawakeun ku alam modern kiwari, bisi kageleng ku roda alam, bisi alut-alutan kana jalan anu dilarang ku agama jeung dari gama kade. Bisi kabawa kanu cepuguh, mabok-mabokan, main jeung sajabana. Teh ulah eta teh dilarang ku agama jeung dari gama. Leres kaula nun Kangjeng Rama kade. Sabab di dieu cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade bakal kalah hadena. Melak goreng bakal kabawa gorengna. Ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Timalan ama kade. Ama mi HP ceuli, ama mi HP panon. Lain ceuli jeung panon ama dipindahkeun ka inya ka hidup. Tapi nganu harti ceuli mi HP soteh mungadenge ama teh boga murid salah lampah. Mi HP panon ama teh mung nempok boga anak laku lampahna nirsa. Timbalan kaula nun ama ulah mahiwa geraprak anguran geura tolabul ilmi cenah geuning ceuk basa ayeuna mah wajib belajar. Tapi nodama kaula nun ama wajib belajar teh tong ayeuna tiba heula ge geus aya. Naon ama cenah geuningan tolabul ilmi paridatun tuh. Tolabul ilmi paridatun. Anu pihartieunana satiap jalma diwajibkeun neangan ilmu. Ai ilmu teh kanyaho. Mun urang geus boga kanyaho omat ulah olo-olo. Komo mun kabatur ngajago. Engke urang bakal disebut bodoh tungtungna jadi boloho.
tepi nodama ama ya nampi nuhun yakin gening ilmu teh kitu lamun urang tanpa boga ilmu dek kumaha deui sabab aya ilmu teh anu jadi oborna ati manusia di mana urang keur poekeun ka panai boga ilmu masyarakat urang teh boga obor jeung teu berat mamawa tapi mat eta ilmu teh ulah dipake salah komo ayeuna neangan ilmu make jeung dipake salah kuat di kadek kuat di teungeul kuat di bedil urang mah ulah neangan ilmu kuat di bedil kuat di kadek kuat di teungeul urang mah anguran geraprak geura neangan ilmu teh ulah aya nu neungeul ulah aya nu ngadek ulah aya nu ngabedil pek pikir tepi nodama kaulanun ama nah urang teh mending kuat di teungeul mending awan nu neungeul nya mending teu aya nu neungeul nah urang teh neangan ilmu teh mending kuat di bedil mending awan nu ngabedil mending teu aya nu ngabedil nah urang teh mending kuat di gebuk mending awan nu ngagebuk mending teu aya nu neungeul eta kahayang cenah ayeuna jelema nepi ka atrok-atrokan neangan ilmu kuat di kadek kuat di bedil kuat ku teungeul geuning kurunyung karung mah ngaringkuk teu bisa naon-naon anu matak eueuh kasempetan deui keur maneh ayeuna jeger-jegeran hirup sabab aya sisi niranana kumaha sisi niranana ama kieu dalima di sisi pager buah tangkil di pulungan hartosna jelema nu ngaku jeger di bedil jeung di karungan tuh padeta leres ama nepi ka paburisat jelema-jelema nu kabur nu kaleuweung anu dudukun mung katewak tu geuning eta salamet mah geuning eta dipikahayang ku sararea entong boro ku kiai ku ajengan ku dalang ku bangsat ku copet salamet mah dipikabutuh nya leres pisan ama lebah dieu kasep salamet we urang mah anu diteanganana tepi nodama tapi syaratna salamet teh kudu kumaha hirup teh tepi nodama kudu bener kudu bagur kudu pinter tepi nodama jujur nu matak satria teh ulah leupas tina 4 perkara hiji satria ulah borangan kadua satria kudu jujur katilu satria sepiing pamrih kaopat satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa tepi nodama Kangjeng Rama ama pangna nyarita kitu teh kasep ama teh geus kolot geus cueut ka hareup geus heureut lengkah panon geus karasa rada surem maca oge kudu make serep kacamata ceuli geus saliwang irung geus mararepeg suku amper hese dilengkahkeunana hiji ciri ama teh geus kolot geus cueut ka hareup geus heureut lengkah hiji waktu ama bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana urang dek kasyahadatang saha nu rek nampa urang kamana jalan poe naon urang ini naon anu rek dibawa ku hal eta nu bakal dibawa urang teh amal perbuatan nuhun acampi ijo 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 sagegeus saeunan dituna
nah hulu lisung Batara asmara tea kening ama biasa nyanyi ama jeung Oma Irama teh 7 bulan ama babarengan tapi noda mah kaulanun ama tak hal eta kade cing hati-hati hirup di alam dunia tah gitu jeung deui abus kana istilah Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tapi noda mah ai kulekeun mah dikeureuyeun urang jalan bener sugan we atuh garapek pikir kumaneh lamun urang hirup teu apal di bag-bagan agama aduh bakal linglung hirup bakal paremun obor teh tapi noda mah ama kadek cing hati-hati supaya kaharti ku aka urang teh asa ti mana deka mana tapi noda mah urang teh asa ti indung bapa asa ti nini aki asa ti buyut ti bao jang ngawareng udeg-udeg kai siwur jeung sajabana nya kaituna mah urang teh asa tina babu hawa tapi noda mah kaulanun asa tina ti babu hawa asa ti babu hawa ti dituna cenah eta babu hawa teh ceuk katerangan oge asa tina iga burungna Kangjeng Nabi Adam ditetelakeun ceuk hadisna oge asana acina bumi ciseuneu cai angin jeung kade cing hati-hati cing inget yen eta Nabi Adam teh diterangkeunana asana teh tina bumi seuneu cai jeung angin ta eta ari eta bumi seuneu cai angin cek hadisna asa tina Nur Muhammad tuh nyaeta Nur Muhammad teh cahaya 4 perkara hiji cahaya hideung hakikatna bumi 2 cahaya bodas hakikatna cai 3 cahaya koneng hakikatna angin 4 cahaya beureum hakikatna seuneu tapi noda mah ama cing sok apaan je naon teh ama cahaya 4 perkara teh naon hiji-hijina teh cahaya hideung hakikatna bumi cahaya bodas hakikatna cai cahaya koneng hakikatna angin cahaya beureum hakikatna seuneu dah syukur dupi eta anu tadi ka kupingku kaula mah naon Nur Muhammad Nur Muhammad tapi noda mah cek hadis eta Nur Muhammad teh asana tina Nur anu maha suci Nur anu maha suci nyaeta tina johar awal johar awal ngan samet eta buntu margi sabab geus diterangkeun ku hadis jeung ku Quran eta johar awal teh bibitna 7 bumi jeung 7 langit katut pangeusina jadi anak itu mah tadi ceuk dalil asa ti Allah teh nya eta asa tina johar awal teh kitu ama nya eta sifatna caang padang deui gulungna dat jeung sifatna maha suci leres pisan da kakara we jeneng asma naon asma Allah teh nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif sabab ari Allah teh nyaeta anu diwangun ku aksara alif lam he nyaeta cahaya beureum jadi hakikatna lapad alif dupi cahaya koneng ama
cahaya koneng jadi hakikatna lapad lam awal. Dupi cahaya bodas jadi hakikatna lapad lam akhir. Dupi cahaya hideung ama cahaya hideungnya eta jadi hakikatna lapad he. Nu matak dirinya aya alif lam jeung he tah. Jadi we jeneng asma Allah. Dupi eta johar awal jadi hakikat naon ama? Tah johar awal mah jadi hakikatna lapad tasjid. Oh, kitu kateranganana. Jadi eta cahaya anu kasebut bieu teh kasebutna teh ismu dat teh. Ismu dat. Hartina asmana dat laisa kamislihi. Atawa asmana nu maha suci. Cek ahli padikirana teh disebutna teh latifah teh. Oh kitu ama. Ya kade. Tangke urang teh kudu bisa balik deui teh kadinya. Matak aya kateranganana geuning inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asyati Allah mulang di kalahna. Nu matak kacida wajibna dikanyahokeunana ti ayeuna. Sabab aya kateranganana deui awaludini marifatullahi ta'ala. Siapa teman-temanna urang dek ibadah ka pangeran teh kudu apa heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pek apalkeun. Nyaeta neanganana carana prak geura baca diri maneh ku sorangan ti ayeuna. Geura susul tarekatna anu bisa micin hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta pikir maneh. Tepi no damel kaulanun. Carana teh geuning cekolot baheula mah rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur di satudria. Dupi catur ama catur teh opat dria angen-angen sir budi cipta rasa panon ulah dipake nempo kanu garoreng cili ulah dipake ngadenge irung ulah dipake ngame sungut ulah dipake ngucap nyaeta urang teh kudu bisa maca diri sorangan tepi no damel kaulanun ulah kagoda ku itu jeung ku ieu sabab geuningan urang meme salat geus ditetelakeun kumaha ama kumaha geus ditetelakeun meme salat teh wudu heula nyaeta urang teh kudu ngumah leungeun 3 kali ngumah syuku 3 kali ngumah irung 3 kali ngumah beungeut 3 kali paneta geus ditetelakeun anu harti leungeun 3 kali ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana eta hakikatna syariatna mah leungeun dikumah ku cai hakikatna mah ulah cokot-cokotna lamun lain cokoteunana tepi no damel syuku 3 kali ulah salengkah-lengkahkeunana lamun lain lengkaheunana atawa ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana panon ulah satempo-tempona lamun lain tempoeunana irung ulah rek saameu-ameuna lamun lain ambeueunana ngomong ulah janji sabledagna pikir heula jadi atuh nuna letah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan maneh pribadi. Aduh laras pisan ama nanging aya kaula teh taroskeun ka selira panjenengan kumaha laras ai salat tong make usoli ama wah laras ai salat tong make usoli tah hade bisi urang pasea tina soal anu kitu teu pino damel sabab ayeuna teh golongan teh geus loba ngan kade urang mah ulah nyaci kana pamadegan batur ulah nyaci kana golongan batur anu penting golongan itu jeung golongan ieu ge baraya urang wungkul tepungan we cing jadi hade dulur wungkul laras kaulanun tempo mah jelemana we di mana urang dek neuneun kahadean ka batur ulah kahalangan ku golongan tapi cing inget manusia teh wajib nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titilem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek saha bae di mana wae pak tulungan lamun aya jelema tulunganeun teu pino damel kumaha tadi teh perkawis usoli bener naon ama
usoli teh tong dipakai salat lamun aya jelema salatna make usoli ta jelema teh lieur lieur ama lieur naha ama dawuh dina kateranganna salat make usoli cik ama dek nanyakeun ai maneh mimiti salat naon kaula mimiti salat teh ngangkat leungeun ka luhur bari ngucapkeun Allahu Akbar meureun disebutna teh takbiratul ihram nya ta eta mimiti salat terus wajah tu terus ditutup engkena teh ku awe salam ta eta salat jadi yakin usoli mah tong dipake salat lamun memeh salat hempek kitu ama eta aya nu memeh salat nu tara make usoli keun bae teu nanaon tah dina hate ge cukup aya kitu teu nanaon da anu penting mah salatna anu penting mah memeh salat jelemana aya nu make usoli jeung nu henteu memeh salat jelemana we sing ngalakur kadar eta memeh salat dek make usoli heula pek bae da teu nanaon da memeh salat tah mah atuh cenah henteu bae cukup pindah hate oge keun bae da anu penting mah salatna cenah eta memeh salat tik jungkir heula pek bae da memeh salat mah leres ama memeh salat mah usoli mah nah make dibenceneng naon dipaseakeun anu kitu anu pasea tinu kitu mah anu karareupluk sabenerna mah leres ama anu istilahna mah kalapa ngagugulung monyet panginten ama ngagugulung kalapa kalapa ngagugulung monyet mah leuheung ngagugulung kalapa engke da bakal nyaho tapi ieu mah kalapa anu ngagugulung monyet teu pinodama kaula nun lauk mijah milu buruk teh nu kitu teh lauk buruk milu mijah panginten ama leuheung tah lauk buruk milu mijah mah jadi alus kabeh narajang eta lauk mijah milu buruk meureun ancur kabeh teu pinodama ama kade ulah kabawakeun ku nu parasea urang mah nu penting mah ibadah we anu karena Allah teh lain karena ganjaran lain karena sieun tapi ibadah ka pangeran teh urang teh kudu karena Allah ieu mah aya kapan anu ibadah nu karena ganjaran anu karena hayang dikawinkeun ka widadari kapan wajib setiap wajib teh kapan sepiing pamrih rame gawe tapi nodama ulah panang buruh urang mah hirup di alam dunya tapi nodama soal ibadah ye ka pangeran timalan kaula nun kade sing inget urang teh hirup teh di alam dunya teh teu cukup ku saurang sabab huripna urang teh menang batur wungkul tapi nodama mahkuta pan menang batur eta baju menang batur di kancingan oge ku batur init-initan make kendaraan batur bengsina oge pan di bengsinan ku batur sagala rupa menang batur wungkul tuh batur geus neuneun kahadean hakikatna ka urang aya urang dek naon ka batur dek benci wae dek pasea wae ulah keur ulang mah kasep nampi nuhun ama cenah ama ieu dumeh wujudiu awak buta nyarita nepi ka pelbah kitu keun bae alus malahan balik-balikanan ama jelema goreng patut awak buta diri terahingna seksi laku lampah teu ceureup pan ngewa nya laras kaula nun pan disebutna ge ku batur ngurus tunjung meureun yeuh mun teu na pangeran ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung karena kebersihan hati tapi nodama kaula nun pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna lamun urang teu iman takwa ka nu maha kawasa tapi nodama kaula nun barang ieu aji setra ningrat ngadang didikan sareng atikan ti ieu panita Wah barwata suta
Pingah kamar wah taso tapi nggak ke kiri-kiri lagi Tenira Tenira sami apa ada pinara pingah marwata suta bingah ke kiri-kiri lagi Tenira jadi rasa pada prata wakiatin rasa pun pada jajar pinarang aduh emak nampir bunuhun laksa ketika bingahan karena lebih didikan serang atikan Kang Jeng Rama kade ulah boga rasa gengsi urang dumeh biji ti pakampungan ulah teteh sabab anu bakal ngahalangan karena kamajuan urang teh lintang ti gengsi jeung eraan aidi demi bener mah urang prak tong make jeung era-era ngeunah kapan urang pan ai cicing di kampung mah sanajan salilana udud daun kawung hirup cicing di kampung bari diharudum sarung tapi hirup teu linglung teu weleh eling ka Nu Maha Agung tibatan urang hirup di kota sanajan bogaan tahta bari hirup lampah naon bari hirup ngalampahkeun dosa nganiaya kaunga jalma pandoraka engkena ge timbalan kaula nun pek cing bener hirup teh cuk geura pulas ama teh kula-kulampah maneh cenah murid-murid saha eta teh Aji Setraningrat teh didikanana didikan saha pandidikan panita kalamaya saha nu hade panama teu pinodama ama